Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur orang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala antos masih orang kesehatan, keberkatan, sareng keselamatan hingga orang bisa kempel di tempat ieu sasarengan. Teu hilap oge kajujuran orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boh ka para keluargina, ka para sahabatna sareng urang hingga ke akhir zaman. Abdi Rifan Dutia Suratman ngaturkeun nuhun ka Ibu Yani selaku kelas 11 45 sareng salaku pangjejer oge karengrengan babaturan sakelas salaku pamilon. Ieu sawala teh bade dungdungikeun perkawis sistem kelas sareng pengorganisasian di masa pandemi atau di masa daring ieu. Urang terang ya, kegiatan sekolah teh terbatas. Jadi urang sadaya sebagai murid hoyong bisa kegiatan pembelajaran teh lumaku efektif jeung urang nyaman melaksanakan kegiatan pembelajaran sanajan daring. Hayu urang regepkeun kumandang ti pangjejer sumangga ka Ibu Yani kanggo nepikeun kumandangna. Mangga Bu. Hatur nuhun ka Ibu Yani Mulyani tos nyampaikeun kumandangna. Jadi perkawis seksi-seksi nu tos ku Ibu Yani kumandangkeun abdi ulangi. Bendaharana Najla, sekretarisna nyaeta Farhan, agamana Wafiq, olahraga dalih jeung perpustakana nyaeta Rifki. Mangga ka pamilon bilih aya patarosan anu sejenna. Atur nuhun ka saderek Wafiq. Memang kalayan urang menuju di kondisi masih daring, perkawis tugas seksi bendahara, sekretaris, agama, olahraga jeung perpustakaan teh kirang jelas. Mangga ka Ibu Yani ngajawab patarosan ti saderek Wafiq. Mangga Bu. Atur nuhun ka Ibu Yani tos ngajawab patarosan ti saderek Wafiq. Jadi jelas kumaha wae tugasnya perkawis tugas seksi bendahara, perpustakaan, agama, olahraga jeung sejenna. Kumaha deui bade aya nu patarosan. Hadirin, kumaha kitu aya patarosan deui sareng supados teu meeting sawarana, urang tutup wae dugi ka dieu heula. Hatur nuhun ka Ibu Yani Mulyani sareng babaturan kelas sadayana. Hapunten oge ka abdi pribadi bilih seueur kalepatan atuh ieu sawala teh kusim kuring ditutup ku bacaan alhamdulillah.